Ai hirup corangan eueuh keur pakumaha. Bari jeung samsara liat eueuh ragap taya baju hiji lesot mani dahar koreh-koreh cok. Pengalaman boga salaki aing teh 18 kali. Salakna eta mah. Popohoan. Nepikeun ka pamungkas ka urang Arab dupi ka hese ngalengkah saminggu. Matak ayeuna teh rek boga deui salakikeun sieun ah. Kumaha sieun teh pokona mah sieun tidak bisa memberikan servis yang terbaik. Da keur jeung tuan Torik pamri Gusti Agung. Jika mah di dunya moal aya dua. Sugan matak diaranan Torik bin Bitis. Ayeuna sorangan kieu beberes Gusti Nu Maha Agung. Kudu ka mana aing hayang boga salaki batur mah meuni tatangga nu sabelah Nyi Eni jeung Nyi Ucu. Duh perhiasan lagi meuni reuncem, gelang semet siku. Jual Nyi Ucu make kongkorong aya 6 kilo. Nepi ka bongkok saumur-umur. Si horeng bongkok teh lain ku umur kolot eta mah kongkorong we ka malinaan. Kudu kasaha aing boga salakinya ayeuna ya. Piraku aing kudu di ditu cenah bejana di Cibiru Tongo aya jelema nu ngaran Kabul. Bisaeun moalnya juga pakeun aing. Tapi aing teh sieun iyalah. Daripada tidak bisa memberikan servis yang baik, daripada tidak bisa memberikan hal-hal yang membahagiakan, mengecewakan seorang laki-laki, lebih baik menyendiri. Lebih baik menyendiri. Sendiri deh. Aing fungsi pengalaman hayang dipikarunya, neangan usaha, neangan kipayah. Jadi bara main suka golodog batur hayang dipikarunya aing teh di golodog batur ngahakanan jukut. Tadi nama hayang dibere duit, tadi torojol teh boga imah kalakah. Nyai, entong ngahakanan jukut dihareup tuh di tukang jukut meuni laremot aja. Tibatan menang duit kalakah diceceleh Gusti Nu Agung. Baru 5 menit. Aya anggur ngagoler di buruan dihakan baru 5 menit. Hampir cebrek. Itu siapa ya? Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Mangga tuh. Kek. Sate ieu teh. Abdi. Asal wow. Ieu teh jang nyum. Abdi mah saha wae ge bebas. Asa ieu, asa wau ieu teh. Somo. Kek. Upama meunang teh Sulaksana teh can ngabecik Sulaksana anyar pinangis saha anjeun ngaran? Upama dipercanten mah anu kahiji Sulaksana nu tadi. Kadua teja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa teja bisa Sulaksana. Sumun. Ti mana linggih teh jang teja teh? Abdi mah taralinggih tos lami ambeyen. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di Jugjug. Angang di teang? Angang di teang mangga. Terus pasti bakal tadinya pi omongeunana geus moal salah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh? Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Kek. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atana pi urang wae silih tanya. Tah kitu jika nama hade anu kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. sumuhun. Set kebul. Kek. Dupi maksudna? Tah ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Terus? Terase bubujangan. Kita ada begini ya, ada 2 alternatif ya. Siapa? Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang Anda tuju? Rupina mah aya nu dituju abdi mah. Namun maksud teh kieu abdi teh gaduh saderek jenenganna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nah, keke ieu mah mage ayaan raraina mah ayaan, sumpah raraina ayaan. Oh, ayaan. Upami dugi ka teu aya rarai mah abdi ge moal wantun ka dieu. Kesangam nawiskeun. Tah ngadangu-dangu saurna nyai teh Rona leres. Ai Rona mah
Oh sumuhun. Sumuhun. Tah jantan atus jelas gitu mah jantan nyai teh Rana. Sumuhun Rana. Anu pada malah dagang paria gitu mah. Sanes sedang mencari seorang pria pria. Anda kan pria? Ai anak malah pria. Oh, mun eta mah sanes anak nu ti jono ieu maksudnya. Anak salira. Sumuhun. Tah manawi itu Neng. Muhun. Dah mending nyebut Neng Sumuhun. Nu Neng teh anak munding. Eneng. Anak kuning mah eneng, anak muda belok. Sumuhun. Anak wakabul bayu. Rupa teh. Tah. Hari maksudnya kitu ieu teh. Sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi nekat we da abdi mah watir. Watir ka saha? Sumuhun ka kabul teh kabul. Hele, tong gampang watir kan itu ari ka eta teh watir aam. Ieu mah watir. Aduh. Kabul sadan watir kabulusan. Oh, kabul teh kabulusan. Sumuhun manawi sareng manawa. Dah. Tuh. Biasaannya karena bahasa Sunda. Tukang awi di babawa tah. Manawi sareng manawa? Tukang awi di babawa tah. Kayak di babawa ka mana tukang awi watir temennya. Apa kabul tadi teh ya? Tukang awi na teh. Sumuhun. Terus ngadongeng sareng wakabul tukang awi. Tah, ai maksud teh manawi kitu. Asa minang manawi. Manawi katampi. Da kabul panjangna mah kabul manawi. Oh, kabul manawi bin. Muhun. Bin susuganan. Muhun tah. Sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup. Das Boro-boro maneankeun batur kuring ge butuh keur batur hirup. ari upami batur pae mah seueur jeung ge. Anu ese teh batur hirup. Tah. Nya anjeunna teh Minang Saraya. Mohon. Ari saur abdi entong boro Minang Saraya. Sanos Minang nu sanes ge. Abdi mah pami Minang Kabau mah kersa. Eta tiasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas. Tah. Sekali-kali minta duduk emas. Pangmilariankeun ai saur abdi mangga wae. Mohon. Nya ngadangu di dieu. Mohon. Saurna cenah punten ya nya acah saja deket teh. Ah eta mah bade acah bade ici bade acuh ge abdi mah teu asa bade ucah aceh lah abdi mah. Mohon. Acah meong. Tah. Saurna teh nuju lalagasan. Nya abdi teh sok. Ieu montong mewek mesti dicekek ya. Peryogi kauningal di panglayar galak. Adi mah jalmina gampil pusing. Sanyana abdi mah terus terang ijid ka panglayar teh. Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. Sumun. Ya ten ijid. Abdi kena cakat sareng Pak Ijid moal naon tenang lah. Ieu mah ieu nya pergaulanana luasnya seueur kenalan. Jarak dua bumi teh Pak Ijid teh. Pak Ijid teh. Mohon. Tah. Kenalan. Nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan tah bade diamprokeun. Kitu manawi deui wae abdi mah. Duh kumahanya ada ari istri mah ngandepulung jeung dipicen ari ai kudu istri nu balaka mah meni asa ararisin. Oh jantan istri mah dipulung sareng dipiceun. Mohon diutahkeun asa kapeung. Rupina ieu mah kana kemungkinan seseueurna mah dipiceun ye. Margi upami ninggal bentukna piceuneun ye. Kek kieu. Abdi bade naros ka salira. Eta kinten-kintena wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? Upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih. Teu pipilih dan ningali entok ge upami teu ditahan. Cigana tong kabel oge. Tah, kitu. Tah ye upami eta bade ditepangkeun kitu. Adi mah nya komisi we lah. Heula kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta mungkin ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya bukan diskon mungkinlah karumasaan eta mah. Sumun, itu ge jelas tujuanna mah bade minang. Bade minang Sareng saya upami nikah di Pinang we ku itu mah jelas. Meme di Pinang ge eueuh teh geus beye buyata komo. Ka beda-beda teuing itu ujang teh ka dieu teh bade ngalamar atau nepi bade modaran. Nya aya abdi mah mana we nu sempet ya. Janten syarat-syaratna nu dipika hoyong pamegat teh nu kumaha? Jadi kumahanya ada hari abdi mah nenek teh kabul teh kedah uningan heula riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kirana kumaha apal meureunna urang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. Tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi. Jadi wartoskeun kumaha cenah? Mun diwartoskeun ka pakabulna janten
Pak Kabul mah gawe nikah sareng itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh. Keun kamana we masing-masing pabaliut. Aduh, Urang sami-sami teu paham ieu mah. Upami aya palai. Da jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina. Sanes aya upami aya palai uningannya di rumah sakit Bogor. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien teh kieu ara racu. Tah kitu. Hare-hare. Ya mah ka bade ngalaman ka pabaliut kieu nya. Eta sok dilihat lah tah, aya teh cai tah. Mohon mangga cekap duh. Jiganya. Mohon duh tah cai tuh duh. Duh mun ibak mah ya sekalian. Kayak atuh nu serius kumaha ya teh? Yen anu serius teh sakali deui. Sakali deui. Sim kuring teh kajurungan ku kidulur. Cep kabul. Wa kabul. Wa aya wa yang cep teh Aya wa yang cep anya jalmi bebas. Upami kurang malang bohong teh. Upami nuju seueur artos cep. Mohon. Upami nuju tunggara wa. Mun nuju seueur nama wa. Duka anya nama. Anya nama udah kitu sifatna. Tah. Bari milarian pijodoeun. Kasawe ngajodoh nama sora anjeunna pokona sasi-sasi ieu kedah ngajodoh. Kasawe teu aya eme ge wios. Nu mawi abdi tos papai. Aya eta ge eme. Lajeng Di Garut ngan emena teu karasaeun. Duka kumaha? nolak. Ke cacak eme teu daekeun komo abdi. Aing nu mawi abdi milarian anu sana pun eme ge. Nu mawi wantun ge da abdi yakin. Ke. Eta tiasa uninga eme nolak berdasarkan naon tah data-datana. Apaan abdi ge ditaros lamun daek sok ngomong daek pan mah teu medi deui. Itu Ari abdi mah kumaha? Nya panginten abdi kayaan abdi dianggap sanatun me nya teh naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran. da kadah ridho eta berarti ridho mah dipepeg gua abdi mah. Bade kumaha teu ridho atuh. Ieu teh ke saha jenengan teh nu rasa saha teh? Bulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi. Abdi teh gaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan. Imam halus mah kieu mah ngaranna Sadis bin Ahmad. Manggi da sadis jalmina. Abdi mah mangga wae naon oge. Oh. Tahoh ge tiasa. Jadi buntu. Sumuhun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh. Ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda. Teu cukup ku harta jeung dunya berat teh lain manang eta abdi. Kadang eta rek mameulekeun samping rek mameulekeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta. Atuh cenah rek abdi rek mameulekeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta. Rek mameulekeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadang eta aya kanya rek mameulekeun kulkas sok. Abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja jeung deudeuh kadang eta rek mameulekeun imah perumnas teu naon. Sok jawab atuh lain ceureumut wae. Tuh. Janten aya nama abdi tos jelas. Terus jelas kumaha? Cocok. Sumuhun. Naon cocok mah kayak udah. Da itu ge teu manang, itu ge teu manang. Kajen tingseng jadi we. Teu manang naon itu mah teu gaduh pandangan jamina. Anyana mah asa kasebut teh ku batur ka pamajikan. Ulah nepi ka tisen teuing. Eta mah rek bager rek henteu anyana mah kajeun meulah. Asa hoream ade mari jadi awewe dijeun tambah lumayan. Sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anggar ku si eta mah diteungeulan. Gusti nu agung jahat. Diteungeulan ku lemas. Ke. Diteungeulan ku papatah. Papatah kumaha? Papatah rancangan abdi. Sidana patah. Jantan. Aduh. Kumaha ieu teh? Cek abdi ge lamun dek ngalamar. Ya kumaha bade ngalamar duka diri unggul tatangga ke saleh serian. Nah kumahanya da euceun mah kumahanya kaana Om Hang jeung masyarakat teh carong mah ka euceun teh sanyana mah ngarariung biasa we da. Dugi karonghok dina janela dina panto anu di kolong. Bebas euy. Ampun dia mah. Tah kantun urang tangtoskeun ke dintenna, urang tepangkeun heula. Sareng ieu wakabul teh. Tepangkeun tos tepang mah eta mah nyangakeun. Duh abdi mah sok rada keung ari sieun sok begitu tepang ngalah. Da sanes jurig make keung. Da boro-boro ai atuh abdi ge keung salerosna mah. Tah akang keung. Ieu mah ka dieu teh manglamarkeun nya biasa we lah. Ngarah perelek. Ngarah paleleuwih mereka. Da hate mah jumrit mung gitu. Naon margina lebar ku wakabulna kitu. Da cita-cita teh hayang tong waka nikah. Keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di keras. Keur hiasan. Tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah. Hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh. Uningan ti mana ka abdi anjeunna?
ti abdi. Ari anjeunna mah da teu pilih kantos cenah ningali nuju nyai angkat ka pasar. Nuhun. Tah anjeunna kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar. Maksud teh masih didamel di pasar penak. Nya tidinya mah kaedanan. Ti dinten-dinten kaedanan beuki nae kaedanan duit ka mah edan. Anu ngalamaran ge edan geuningan eta diuk dina bupet lain dina kursi. Nya kieu we sami kumaha atuh da. Tah kumaha jantan teh kapastianna teu aya ti tadi ngan tatangga we ribut. Jadi buntu kepastian abdi kada bingung ayeuna sarua aja meuli ucingna jero karung. Tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah. Da pugu jiga ucing. Buah-buah teh sabong bromnya kitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Syuk rupina. Ngaji ucing. Buah-buah ngaji ucing beurnya. Nya mugi-mugi we. Sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Tah saha nu gogorowokan? Itu ngalamar di kating Cileweung kieu kumaha itu? Biasa di Hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatangga ronghok kieu ieu mah Dapat buat mamatahan abdi apa nu ngalamar teh di dieu. Abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh di jugjug angan ditang teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh kalaka kitu meni aang. Rasaan teh lain rek ngalamar. Da puguna mun itu aya nineung seutik-eutik acan gitu. Aya rek ngalamar dikeun ka riged kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hayang geura balik. Ngan ingat ka ulah kabul ieu teh. Nya hari abdi mah kitu aang lah dulang tinande. Ya kumaha nya. Naon ke kumaha geletuk. Kumaha geuning pribasa teh kumaha geletuk. Mun kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Mangga eta malah kumaha engke kumaha behna. Bade digeletukeun mangga batu mah da. Itu jalmina beunghar sara. Ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Nuhun. Mahar ya kang teh. Nuhun kuah. Kumaha? Sanes beunghar teh kaya. Disebat beunghar da puguh jalma teh kaya teh teh. Mata kabir ada curiga teh. We bingung. Da eta we upami amang ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya jadi sanes abdi masuk igis teh abdi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar mah aya perikos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Mohon. Uni ngabonteng sok bonteng anu sok gelut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah da. Aya nu cilaka teh upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada walu mah ngadon lalajo. Aduh. Tapi tomat nyapi. Satu sok cari atuh teh. Sok. Ieu dileuweut atuh samakna. Mangga sok. Syukur atuh meureunna mah tinggal kieu tah anu tadi dicaritakeun basa Kang Ibing rek kieu teh diperdi ku kuring kumaha Ari tadi teh rek nanyakeun naon atuh? Eta Kang Ibing datang teh buru-buru teh rek nanyakeun naon? Nya pan tadi teh tos ngadatangan nu dituju teh geuning wakabul teh nyarita cing pangecekeun awewe. Lain naon tadi ka babawa ieu pangecekeun Nya tah keur pijodoheun pan kitu. Nya kitu terus Terus we eta mah. Manggih aya daekeun ari ngomongna mah
ragu-ragu kan jigana berat karena daekeun nya syukur kaget geus nyarita eta ge nya kalarasan cenah Kang Ibing abi tos lami teu neungeulan jelema nya syukur we atuh ari daekeun mah lain ari Kang Ibing semoga keur pekahna nanyana we teh naon lain nanya teh pangkeur kawin dek dikawin lain apan cek itu teh sok wae cenah mangga abdi mah da teu pi duit jelema teh henteu terus teu asal nanyaan maka dia ulah barang bawa tentang maka jeung mawa cau mawa hayam eta mah cenah geus bosen jadi geus nekat we lah pokona Kang Ibing teh rek ngarumah tangga kumaha ieu teh keun nanyaan teh nu mana teh ieu teh apaan saya teh enak teh ka dieu teh rek nanyakeun soal itu awewe itu teh hayang gaduh salaki cik nah di dinya aya kereteg ke jadi pabaliut yeuh geus dimimiti anak teh pugu apaan saya teh dititah pangneangankeun pijodoh kusaha teh uang kabul teh ayeuna aya tah ngan tinggal sagala-gala ge ceuk manehna sorangan ulah meuli karung di jero ucing tibalik anak mah kayak dibalik kucing kelaparan mah karungnya dihakan karung di jero ucing bisa baru karena daging ucingnya bodoh tinggal agar hukum nya karung masa getik karung garing saya baru kere nah jadi gitu tak aya nama kari nanyaan kari amprok heula 1 atau henteu tah ari cek saya mah geus 1 lah rek neangan kumaha deui da urang teh kudu jujur mah payu deui kanu sajen mah Assalamualaikum. Ayo kagok gering. Waktu ukur bingung nyaritakeun diri sorangan gitu. Imah jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sasi. Saha? Mak, geuning anak emak. Naon geuning? pira ku lali deui. Pira ku lali deui kana sora abdi. Ente bungsu, ente bageus. Lain bungsu cikal bungsu da boga deui. Kejek nyebut bungsu sagala. Nya. Ai mah kunaon? Sok saja ngabunga-bunga diri lamun didengekeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peulih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina langsa. Hirup mata nang beda jeung batur. Bedana. Bedana batur mah geureus mama meuni goreng kieu. Palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mah teh hiji kabagjaan
mate benang disebutkan bakal menang beja anu bahagia kok iya. Anu bener nih. Sabab mate benang disebutkan bakal kagunturan madu kargaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Menyan jang naon? Nah, menyan kabagjaan. Oh, jadi menyan teh mawa kabagjaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi raranaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mate burung palung bodoge-loge indung abdi. Nya, burung. Indung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi indung teu pudung da geus takdir tinu agung. Da puguh beuteung melendung. Ada puguh melendung. Cecekan teh melendung sakieu komo melendung mamanya jiga balon gas meureunnan. Coba. Nya. Mak, Ya, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain kusaha saha meureunnan teh make ku atuh. Nya saha? Gata semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Nya bapa ka atuh. bapa. Ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapa maneh. Nya eta mah pan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa ju kawin kitu wae da masih kene bapa ju meneng kene meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh tuh bapa maneh tukeun ngagecuk wae. Pira ku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Nyakeun wae da maneh pantes atuh diwalian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding di mana. Bener. Ayo. Di mana ya bapa nama? Aya. Pak. Bapak. Oi. Nyaho dewek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing. Nya. Kabul. Urang Malangbong. Kabul. Itu sobat bapak kabul teh? Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Kedengekeun gara nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh da sebut ngaran sada jamanna teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Asa? Heuh, Ibing teh nu ngomong kitu mah. Ibing anu jiga badak nyum. Ai kabukina teh tanuk domba. Eta teh? Oh, da ngomongna mah kita make jeung kabul-kabul kitu cenah. Wa kabul abdi mah da can apal wa kabul teh nu Pokona mana. mah deka kabul, deka Ibing, doa wae, deka sabab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge aya ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cek paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina ponokna sok panjang pipaseaeun. Ai kitu? Ai dina panjang onang-onaman bakal ngaraketin duduluran tapi ieu dina ponokna. Kumaha ya Ai kira-kira? soal ponok mah keun bae jodoh pati bagja cilaka lain aturan urang. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya singkatnya bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heeh. Syukur bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem teh da aing ngonang seni pan urang teh mararaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang edek kaul, edek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Cing sok bisa teu? Oh nya bisa. Cik kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Cing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa mah nya. Cing sok. Aduh bingung. Ya atuh balik deui ya. Kayak Teu dijak teh kana tatapakan ieu. cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran beang. Mabuk hidut. Mabok lagi. Merenang. Ya mabuk hitut segala. Da bapak maneh hitut wae. Paingan mabok. Tak itu apa mending si emas apa kaulan itu neundeun ka dedeh nu nakanya akan jadi anak bagaimana? Tak kitu aya mah ai tuning. Saha? Rentang-rentang euy. Itu. Tak eta lain anu mana tah di antara anu dua. Anu make jaket hejo anu datang ka abdi mah tuh. Anu Anu diharudum sarung eta. anu lega tarangna. Heeh. Oh, Ai cenah mah Ibing. cek batur mah cenah Ibing, anu teh. lega tarang masuk motekar. Da profesor teh teh. Ngan perdomaan. Oh eta teh profesor. Tuh geuning. Siap li ya.
Alhamdulillah. Wa kabul nuhun ulujeng sumping oge jang ibing nuhun ah. Mangga atuh calik. Nah si mah nu mangakeun. Alami heulaan jadinya. Tah jeung abdi ge kieu tadi teh Pak, mata lieur ka abdi ge. Entong make jeung lieur-lieur mana teh kudu bisa adaptasi jeung lamun boga salaki kanu kitu. Oh jadi lamun salaki maneh keur lieur teh heug maneh nginum. Atuh namahan lieur meureunna. Ame duanana jadi eta teh sareuneuh saiga kitu teh ngaranna. Taina mah ulah kapalang Kang Ibing. Jadi panglayar geus sakalian pangankeun rumah sak kuring mah eran. Atuh rek sakalian dikawin Kang Ibing pek. Ridho. Kumaha ieu maksud jeung tujuan teh wa kabul sareng jang ibing teh? Sok teh Kang Ibing wakeun kapun Bapak anu caritaan tadi teh ya. Sok buru caritakeun. Sok jang. Sok engal. Abdi hayang gara nguping. Atuh lendehem wae atuh, pokok atuh. Janten biasa teh. Langkung ti payun, kirang ti tukang. Ampun ieu boga. Bawa-bawa nyerep ieu ilmu aing. Ieu teh nu mawe sumping ka dieu. Duh, aduh. Nyucuk galur saur nu kapungkur. Mapai tapak buta. Tapak nu baheula. Anu ayeuna ge teu tapakan. Cicing atuh. Maksud teh kieu Sumuhun cing. Bapak Cepot kali Nyai Imas. Ami
Kami ijem. Mama Mami tante. Mohon atuh salajengna ieu tuang putra anu kalintang rarawisanana. Dari tadi dek kieu we, cemerlang teh ka mana wae. Kapungkur ieu teh Bapak Cepot, simkuring teh kantos nalek ka tuang putra. Sumuhun. Ari singkat nama ieu simkuring teh gaduh. Simkuring teh bade ngadugikeun kereteg hate masyarakat di daerah simkuring. Maksud nanyaan teh nanyaan. Oh, mohon. Bade ngadugikeun kereteg hatena ieu rerencangan simkuring. Supaya Anu maksana mah supaya tok tadi teh. supaya anu tadi teh. Tepikeun maksudna. Tah, janten maksudna mah gaya sanes bade mileuleungkeun Kak, kasawae. Cuma itu bingung gerak pek. Janten kieu simkuring. Ieu punten udah diganggu simkuring ngamuk ya sekedap deui. Saya nama Pak. Tarik ke sini aku si Ma we ditalekna. Cing itu tanya we ku ijem ayeuna mah. Ma tarik kali itu. Maklum meureun aya ditanya ku pimitohaeun mah. Sok rada geumpeur, Sok rada geumpeur. nya kuring atuh nu nanya. Sok. Hapunten gitu, kieu ka Jang Balingbing kitu nya. aduh. Tah, ieu Ibing, ijem ibing. Nyaho ibing. ibing, abi teh ibu kejem. Oh, Ibu Bangis. Kayak nyebutkeun Ibu Kajam. Ai ibing teh ngiga. Igana. Nyana jadi igalna teh iga jaipongan. Jaipong pletuk. Tah kitu. Tah eta mah tanya nu bener. Sok talek ku Ma. Apunten wae Jang Ibing, ieu teh mate bade naros ka sarira panjenengan kitu. Dongkapna ka payuneun mate naon adu dimaksud. Naon keperyogian ujang pak prek bakca belaka hareupeun emak ulah didingding kelir sindang siroha. Teh dina waktu ieu naonna disabar bejakeun wae bejakeun atuh bejakeun. Kepak lu mampan. Nah itu jadi kieu itu ku we. Atuh, bapak teh sing berwibawa atuh pangke. Ya, engke abdina geura moal dibenerkeun kudu jadi salaki. Bapak sing berwibawa di hareupeun calon minantu. Kuringnya sok balik kasimaan sok bapak Sok, nawe sok. tadinya. Sok atuh aya mah ibing anu nyarita. Nah, kitu sok atuh. Eta mah rek pidato ngeunaan mikeun piala anu mah mangsrahkeun naon eta mah. Nya saanu menang juara gitu. Oh, ieu teh domba kap. Sok jelaskeun atuh sok ku Ang Ibing, sok ku Ang Ibing. Mangga jantan rupina mah Dibujeng enggak? supados teu kagok Tah eta. bade nganggo basa Melayu we. Mangga sae. Tah kitu anu langsung eta pisan. Supaya lewe eces lah kayak lah. Pertama-tama sanes Bapak mengucapkan kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk cumarita di sini. Di dalam ini kesempatan Bapak saku kokolot dari kampung sini mengharapkan semogalah pemuda daerah sini ada kemajuannya baik dalam bidang olahraga maupun polinya. Ijam ti sastrawan ye kade. Iya teh. Ngalamar na jadi kana poli gitu. Nanyaan. Kang Ibing ini bagaimana sih? Kang Ibing teh mau ingin agar atau gimana? Ini jelaskan dong pada saya. Nah, justru itulah kemaksudannya. Jadi ingin maksudnya agar supaya ini Maksud nama panginten urang canak kue ringkesna. Ringkes? Sim kuring teh bade ngalamar. Ieu pun kabul mika hoyong ka putrana Bapak Cepot. Tah eta Disangakeun hatur nuhun eta nu dituruh. upami Upami teu mangga urang riributan dinten ieu. Sim kuring toh pati jiwa rabut. Jeung Jawa aduh, kita ngalamar. Piraha yang ngalamar jadi karena sampah. Alah bararingung ceuing aing. Kumaha tuh Ijam ayeuna mah maneh we atuh. Ngan sim kuring teh teu barang canak. Malah mah bade nyanak di dieu. Da kitu ada sim kuring. Sing mah masuk mah ka hareup mak jelaskeun mak. Bade ieu teh anu sabenerna teh bade naon maksud teh? Bade ngagarong eta napi bade sok ku Ijam. Bade nyopet. Ose, ngibing lah enak mah tong kawin urang ieu lah tuker ieu lah. Tah malah Cincin. ari kanggo nikah mau panginten kewe ka payun terus aya rezeki. Mohon. Oh, jadi moal tangtos ayeuna. Moal. Kumaha tuh sim kuring parantos mencit muning. Ieu mah bade nyangcang we heula ti payun da tamang matos ngabatun. Yang can naon sih? Sumun ieu tuang putra supados ulah dipasikeun ka batur. Tah eta. Oh nya. Eta. Cirina naon tah kami? Upami parantos dicangcang ulah bikin ka batur kedah ka saha atuh masikeunna. Nya ieu ka pun kabul teh.
Oh. Malah upami saur bahasa barat mah gaya hoyong tuker cincin. Tah eta. Oh, iya. nya ulang kota teh ya Oh, makana. apa nu teh ditu tapan pamere cincin ti urang mere tulung kerer. Sarua ya lamun teh ditu cincin ti urang ge cincin dituker cincin teh aya ngaranna. Tuh kitu cenah. Jadi dituker hili. Oh. Mun itu ngarti ih kos mutar ka kota wae. Pelni, Nah, pelni tuh. Cooper. Jadi Buka bapak teh. Jadi itu cincin ti urang Bangkong. Tuh, Itu saya. geuning teu burung nemrak. Sok we terus tungtungna aduh imah aya Sok bahan. lah, beukila mah beuki riweuh sok lah. Aya bahan diopna mah Iya, ieu mah. Terus Tah rupina mah kitu. lain deh ku bahasa Indonesia. Jadi kemohonannya adalah kita ini Kemohonan dengan kemaksudannya itu sudah jelas bahwa mau menukarkan cincinnya dengan aliknya. Aduh. Dari putra bapak ini cincinnya mari bertukar-tukaran gitu. Malah untuk mempererat persaudaraan jangan kepalang tanggung. Iya, apa tuh? Tidak hanya putra bapak dengan Pak Kabusa yang tukar cincin. Ya, jadi Mari satu kampung kita yang punya cincin masing-masing kita tukarkan. Jadi sararea cenah. Sama masyarakat urang. Jadi masyarakat orang sarana teh kudu tuker cincin. Dengan masyarakat daerah saya. Daerahna cenah. Jadi betapa ramainya tukar cincin ini. iya. apabila Upami dilaksanakan. Ya, upami Ayo mah sepertos basar ya. Besar Ali we. Tukar menukar cincin we Ya, mah. gitu lah. Sip, janten eta cincinna di Jika tulaan heula ka nyanyai eta suang. nah ada kana suang atuh. Apa nek ditukerkeun jeung cincin? Hah? Cincinna rada ge da meureun beratna. Heeh, teh ditu mah cincin teh mana mah suang. eta aing tetangga ngarentogan eta urang mana teh atuh Nya eta tetangga jeung bea jeung naon. Eta Tetangga biasa mah gitu. kayak gampang nukurkeun beas mun aya baju urut ya. Eta teh tukang sayur. Terus rupa-rupa pisan di urang mah nya nih. Kamonesan tapi teh hiji-hiji keajaiban teh aneh. Heeh, kitu. Sagan rupa pasoalan yang urang ulah direncana hirup. Ulah direncana urang manfaatin lah tuh aya mah. Urang manfaatkeun. Mangga atuh kitu eta mah. Nah, kitu atuh sae wilujeng atuh. urang tunangan we malah nya. Nuhun sae dupi cincina iraha. Nya. Ah, iraha we eta mah sagadukna.